Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana. Para mancomania salam dunya patepang dangu deunya sapertos biasa sareng aki. Di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Tempat para mancowar para pemirtu beting darpo ngadangukeun dongeng Sunda. Daramang sadayana kanca wargi kaum dangu. Alhamdulillah upami nuju daramang manya. Mudah-mudahan wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna oge batina. Dijabarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balai oge marbahaya. Amin ya rabbal alamin. Kagian nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongengnya mangga ulah sasa. Kantun di subscribe we di toel palebatu loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang ngeureuh deui nya urang naraskeun hanca anu katunda kamari dina jejer lakon Naratas Bagja. Ayeuna teh urang nincak di bagian anu kagenep kumaha satrasna ieu lalakon urang Bandungan sasarengan sakadap deui. Supados teu nyangkolong kana waktos pamirsa sadayana urang ngamparkeun deui bae sama kabuyutanana. Parsamakna atus sor aya citeh panas sareng awugna mangga kaparayun sadayana. Prung Rina, kawas nu leungiteun akal. Agus Santana gegerwan nyebut ngaran Rina Nurdiani. Impian nu geus dicita-citakeun yen poe harita teh bakal oleng panganten peunggas saharita. Langit karasana asa tungkeb dibalik. Dunya asa kiamat harita pikeun Agus Santana. Roncean kalung malati hiasan janur anu minuhan rohangan tempat akad nikah. Karasana kawaseun neraka nu ngentab-ngentab ngaduruk kana badana. Cipanon murubut ngawakilan remukna hate Agus Santana. Bari jeung jumarig jeug Agus leumpang neangan Rina Nurdiani ka tiap rohangan nu aya di imahna Bapak Haedardim. Abah Asep Zakaria jeung ambuang si hoge nu sajana teu wasa ngahulag. Sabab kabehan ge milu ngarasakeun kumaha peupeusna hate Agus Santana dina waktu harita. Sakabeh hadirin milu nalangsa me hampir kabeh ngaragrageun cimata nyaksiana si panganten lalaki anu kalengitan calon pamajikan. Reb langit ngadadak angkeb. Purupui hujan turun lalaunan. Saleser jeung guludug silih udag telila kebret. Hujan turun manik kawas menang nyicikeun ti langit. Kawas nama langit teh milu tunggara. Ngadenge cumeritna batin Agus Santana. Mega milu ngabangingik murageun cimatana nyaksian hiji insan anu keur kanyanyerian batin. Di rohangan hareup Agus pasaranog jeung Reni. Teh, di mana Rina teh? Abdi nelponan ka Rina tapi henteu diangkat. Ceg Agus bari panonna masih rambisak. Reni teu bisa ngajawab. Hatena asa ngarasa dosa nempo kanyataan yen geuning Agus teh sakitu tunggarana kaleungitan Rina. Kusabab Reni ukur ngajanteng bari ngabige. Agus teh terus lumpat ka hareup imah, culang cileung neangan Rina. Tapi sakitu dikotek tak.
oleh Rina henteu kapanggih. Antuk nama berengbang bae Agus lumpat satarik nama pai jalan gede. Sapanjang jalan hati nama midangdam karina galecok banget tengah arti kunaon bet jadi kieu. Rina leuwih mentingkeun pagawean PNS na dibanding diri aing. Oge make alasan pedah ti pihak kolot aing teu barang bere duit. Nyata gening Rina teh hawewe pidunya. Wanoja anu mentingkeun harta jeung kadunyaan. Lengkah Agus ngarandag. Napasna Senin Kemis bakat ku cape lumpat. Agus tanggah ka langit siga nu nganaha-naha kanu mere papasten. Nu tembong ukur mega hideung anu terus ngucurkeun Cihujan. Cipanon Agus terus merubut pagalo jeung Cihujan anu maseuhan kana dirina. Agus lumpat deui nuju ka imah kolotna di kebon jae. Sapanjang jalan batina terus jumerit teu kuat nyandang ka nyeri batin anu karasa poharanaker. Pikeun dirina harita. Teu disangka tadina anjeun malih warni mindah rasa. Nu harita mantengkeun tali katresna nah aya naon. Nah atuh ayeuna anjeun dumadak bet nyapihkeun ka asih. Mangsa impian mah beuy kadeudeuh nah geuning betega. Lamun anjeun geus teu suka, lamun anjeun geus teu cinta bet ayeuna, nah atuh lain harita. Nah atuh kadak ayeuna di mangsa akang mepene tresna. Nah teu emut harita urang nyieun janji anu pasini. Bogoh kasono geuning sakotret anjeun neuk teu kerasa ti heula. Nah atuh ayeuna anjeun dumadak bet nyapihkeun ka asih. Mangsa impian mah beuy kadeudeuh nah geuning betega. Jakarasa Agus teh geus tepi ka imahna. Agus kebat muru ka kamar indungna kasampak ambu wangsi anu geus balik ti heula keur nyegruk ceurik di sisi ranjang. Gabrug Agus nyuuh ka indungna. Indung jeung anak ceurik paungku-ungku. Ibu, aya artos henteu? Tukang kareta sareng rombongan tagoni sareng anu sanesna ngantosan dibayar. Bari Agus teh talitos janji ka pihak Pak Haidar bade ngagentosan biaya pestana. Engke ge digentosan ku Agus bu, cek Agus ka Imbu Wangsi. Ambu Wangsi tengah jawab tapi malik tuluy muka lomari bajuna. Ieu ical sadayana Gus. Ieu teh saleresna kangge dipasihkeun ka istri Agus. Engke pamitos nikahan. Tapi geuning takdirna kieu, cek Ambu Wangsi bari nyodorkeun kotak perhiasan nu pinuh ku perhiasan emas, kawas kalung, gengge, gelang, giwang jeung cincin. Eta kotak perhiasan teh ditarima ku Agus, terus Agus ngaluarkeun motor metikna pikeun nuju ka toko emas. Gancangna carita emas geus dijual, Agus teu balik deui ka imah tapi terus nyemprung ka imahna Pak Haidar di Cinanggung. Pikeun beberes sagala biaya nu geus dijanjikeun ku dirina. Agus santana teh seorang lalaki anu nyekel janji. Duit meunang ngajual perhiasan teh dipake babayar sagala biaya kawinan anu batal. Sanggeus nepatan janji Agus mulang jeung Mbah Asep oge Mang Tedi kana motor ditumpuk 3. Sementara Rina anu aya dina mobil narima telepon ti Reni lanceukna. Halo teh. Agus teh nanggung jawab segala biaya kawinan anu batal. Teras uwi. Kumaha bapak teh? Bapak nuju dilelemu ku Ambu sareng Mang Cujai margi ngahulang bae. Tos nelpon ka Asan teh acan Rin. Tos sababaraha kali ieu teh tapi henteu diangkat bae. Teteh ti Asan teu ngahubungkeun Asan bantosan Rina teh.
Nya kek teteh nyarios ka Asan katinggal nama sedih pisan Rin. Urang teh tos ngalakukan kesalahan anu sarupa. Hate Asan teh ancurin teteh ningal langsung. Rina tewasa cumarita deui. Cipanonna bedah ngakukuk cerik. Aya rasa kaduhung gede liwat saking. Hanjaka sangu geus jadi bubur. Hamo bisa diakeul deui. Rina kudu narima akibatina kaputusan anu geus dipilihna. Kocapkeun Agus anu keur ngabonceng bapana jeung emangna. Pundukna ditepakan ku Bah Asep. Eureun heula Asep. Agus atuh minggirkeun motorna ka sisi jalan. Bah Asep gancang turun ti motor tuluy muru ka trotoar jalan. Bari muntang kana tangkal di sisi jalan. Katara napasna reng hapranjuk bari beungeutna pucet. Leungeun katuhna nyekelan dada. Puguh we Agus jeung Mang Tedi reuaseun. Duanana gancang muru ka Bah Asep. Tenang Sep, Abah mah moal maot. Abah lain teu lemah. Abah mu ngarasa nyesek ieu sakedik. Buka eta kancing acukna Kang. Cek Mang Tedi bari rek mukakeun kancing baju belah dadana Bah Asep Jakaria. Kudu Ted. Abah mah halim wih. Sakedahna wih teh bari nyanak panganten awewe minantu. Naon kenu bakal urang lakukan di bumi kurek ningal Cipanon ambu hidup. Tiap jalma nyaksikeun. Tinggal itu cenah nikahan putrana Profesor Asep Jakaria teh dibatalkeun. Sep idinan Abah henteu wihnya. Aduh. Cipanon Bah Asep nyurucut macan pipina. Hatena teh teu kuat nandang wiwirang jeung kasedih anu ngagulung dina batina. Agus santana beuki nyeredet hatena ningali kaayaan nu jadi bapa. Gabrug nangkep Bah Asep duanana paungku-ungku ceurik nyacapkeun rasa tunggara hate. Mang Tedi ge anu sok ngajawara bari tukang hohoak teu kuat nyaksian kitu mah. Manehna milu ngagabrug anu duaan hing bae milu ceurik malah ceurikna teh pangtarikna. Sanggeus sababaraha lila paungku-ungku pok Mang Tedi nyarita. Kang, ulah sok kamalinaan. Untung batalna ayeuna Kang, coba lamun Rina kaburna sanggeus kawinkan karunya Agus jeung ngawiwirang di kulawarga urang. Jaumung kitu teh Bah Asep ukur ngabetem tuluy nyusutan Cipanonna. HP Agus teh karasa ngageter ku Agus dikodok barang ditempo Rina anu ngebel kana HP-na teh. Agus nimang-nimang sakedeung tapi hatena keur kalimpudan ku kanyeri. Curug Agus mencet tulisan tolak panggilan dina HP-na. Rina anu keur di mobil ngajenghok sabab manehna apal yen teleponna ditolak ku Agus. Malahan Agus terus ngahupus nomor Rina anu aya dina HP. Dina hate Agus timbul rasa ceuceup anu pohara ka Rina anu sakitu dipika cinta ku dirina. Hayu pa urang wih, cek Agus bari nyekelan pigelang Bah Asep Jakaria. Waktu terus nyerelek. Poe ganti poe, minggu ganti minggu, bulan ganti tahun. Tahun ge nya diganti ku tahun anyar. Jejeg geus 5 tahun. Tisaprak kejadian batalna pesta kawinan Rina jeung Agus. Kota Serang terus bebenah. Tambah apik tambah geulis ku sabab geus jadi ibu kota provinsi Banten. Kocapkeun. Di pelataran kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Hiji mobil sedan merek panganyarna platna beureum asup ka pelataran kantor. Supir kaluar ti heula tuluy mukakeun panto tukang. Saurang wanoja geulis comprenik kaluar ti panto tukang mobil sedan. Satpam jeung pagawe kantor Badan Pertanahan Nasional kabeh hempak rengku hormat ka eta wanoja. Bari ngucapkeun salam meh bebarengan.
Wanoja gelis nu kakarak datang teh tayalian Tirina Nurdiani. Rina asup karohangan rapat anu keur ngabahas ngeunaan investasi di tanah pemerintah. Menang sajamna manehna mimpin rapat. Geus beres tuluy muru karohangan kantorna. Rina harita keur mukaan data dina komputerna anu aya di luhureun meja kantor sawaktu panto aya nu ngetrokan ti luar. Dia geus sababaraha kali di bejaan teu kudu keketrok mun aya perlu mah langsung we asup atuh. Cek Rina manehna geus apaleun yen nu keketrok teh Diah Mardiana, sobat dalitna anu harita rejeung sakosan. Mohon abdi ge sababaraha kali ngawartosan yen di dieu ibu teh atasan abdi, cek Diah bari tuluy nyampeurkeun ka hareupeun meja Rina Nurdiani. Tuluy gek diuk dina kursi tatamu anu geus biasa sadia di dinya. Abdi teh pan sababaraha kali ngiring tes PNS tapi gagal bae, tapi kumargi dibantosan ku ibu kepala Badan Pertanahan nya akhirna mah abdi teh tiasa jantan PNS. Pamih henteu mah sigana ukur jantan honorer we di sakola SD abdi teh. Cek Diah Karina nu geus jadi kepala Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi. Kumaha salajengna atuh keur kitu kentreng-kentreng di hareupeun kantor aya nu kentreng-kentreng. Tukang naon eta teh Diah? Tukang batagor sigana mah. Lain tukang kupat tahu, lain sanes tuh, Bu. Tukang batagor. Nya meuli atuh ka itu samangkok ewangnya 3 ketang jeung eta keur kidalang. Wah, harap pamirsa. Kumari akhirna bade di jajanan heula batagor ya ku ibu kepala Badan Pertanahannya. Atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana, atur nuhun ka sadayana nu berantos satya manco satya ngadangungan sareng rojong kana dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Kumaha saterasna ieu lalakon orang teraskeun deui enjingnya di waktos anu sami. Ayeuna mah kina bade maosan heula anu tos lebet di bagian anu kamari aya saha wae urang bukaan heula. Aya Kang Asep Suherman ti Bekasi. Waalaikumsalam, hatur nuhun mancoki hadir. Tampes tos medardi cariosna atas bagianna. Hatur nuhun aki mugi aki aya dina kawilingan sinareng kawaliaan. Amin. Aya teteh Lia ayu wulan dari Bawel. Waalaikumsalam, alhamdulillah hadir teras manco sauna. Kang Junedi oge manco mania Tangerang hadir ki hatur nuhun dongengna mugi bae akina tetep sehat tur tetep waluya. Amin. Teh Tini Martini ti soreang manco ki sumuan atur nuhun teras celisnya di Tasikmalaya wilujeng sonten deui. Alhamdulillah sehat tiasa manco sauna. Aya Kakang Prabu Arjuna ti Banjar nyakseni teras Kang Usumantri meneko manco. Teh Linda Imu ti Bandung manco oge teh Intan Ramadhani nya pogot ti Palihan Garut. Aya teteh Tami Malihat ti Ciamis anu teras pogot nyarengan. Kang Setia Budi manco mania Tasik hadir sorah Cikopina sauna. Saterasna aya teteh Helena Belia ti Tasikmalaya sami. Anu pisakiku sami-sami. Aya teh Esther Adele anu Satya Satuhu salamina. Assalamualaikum Ki. Oman hadir ki wilujeng siang mohon ki abdi teh Rina sumangga geura lebet ka sadayana sorah. Sumohon atur nuhun teteh. Teni Suhayani Batam hadir manco teras tara kalangkung salam kanggo Rai di Pagaden Baru Subang sadayana. Sumohon mugi-mugi nuju ngadangukeun nya. Mana Waalaikumsalam alhamdulillah manco deui ki sumohon. Leles pisan ayeuna mah hoyong janten PNS teh nya ki sesah pisan teu sapertos jamana Bapak SBY. Anepis dongengna mugi akina sehat walafiat amin. Si Balagadona oge hadir ti Kuningan handapeun Ciremay manco teras. Oge aya Kang Asep Sepuluh. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Cibuntu hadir manco prung atur nuhun.
Pamirsa sadayana pecinta dongeng Sunda, sakitu heula pangintennya anu tiasa kapihatur. Akina panginten amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.